Bismillahirrahmanirrahim. Murang kali kudu ta'zim kana ilmu, ngagungkeun ka sadaya ahlina ilmu, ngagungkeun ka sadayana guru-guru, sareng ngagungkeun ka kulawarga guru. Ta'zim mangrupakeun jalan menang ilmu, bahkan bakal menang manfaatna ilmu. Sakumaha katerangan tos nyaurkeun dina kitab ta'lim tos diuningakeun. Moal nepi jalma kana menang ilmu, kajaba bisa ngahormat kana ilmu. Moal ragrag jalma tina menang ilmu, kajaba tinggal ngahormat kana ilmu. Sayyidina Ali kantos ngadawukeun sami dina kitab ta'lim dijelaskeun. Kuring jadi abidna nu ngawurukan, sanajan sahuruf kuring diwurukan. Mun diperdekakeun kuring rek merdeka, dijual ge kuring siap tumarima. Syekh Imam Sadidudin atos berkata, sajalma nu hoyong gaduh putrana, jantan ahli ilmu maka sing setia, kersa ngamulyakeun ka para ulama. Lamun putrana teu jadi ahli ilmu, mungkin incu tawa putu nu tinemu.